Allahumma syaddid syamlahum wa farrid jam'ahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum. Allahumma bishadd shigharahum waqta' dabirahum wa hud fi afhanihim. Allahumma bishadd shigharahum waqta' dabirahum wa hud fi afhanihim. Orang yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Resana pangaresa ajengan pimpinan Yayasan Majlis Ta'lim Assalam. Ugia ieu tempat sing langkung barokah. Allahumma ja'al hadzal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Kena agengan deui supados jamaah beuki seueur tanahna sing ayeuna ngagengan sing seueur rezekina nu ngomeh HP sing gaduh seueur kuotana anu genut sing rada ngapegangan nu pegang sing rada dagingan. Tamina para kiai, para reng-rengan MUI, para ajengan anu kudu kurang dimuliakeun margi kanggo urang mah priyogi obor. Upami ulama disebat nama unah, upami wali paseuk bumi, sehingga urang teh priyogi karomah. Lamun jalma geus teu percaya kana maunah, beh dituna bakal moal percaya kana karomah. Lamun jalma geus teu percaya ka wali, maka ieu jalma bakal moal percaya kana mukjizat. Sehingga karunia anu ageung di mana jalmi kul bi fadlillahi, karunia anu ageung, rahmat nu ageung memperingati cahaya Nabi. Karena eta teh rembesanna teh dugi ka para wali. Sehingga lamun di Batu Jajar aya Eyang Waluna Jaya, Cipatik Eyang Ibrahim, ka Mahmud Syekh Dalem Eyang Abdul Manaf. Setiap tempat aya aulia, rek nu masyhur, rek nu mastur. Sami da ulama priyogi wali. Ulama teh sapertoskeun dicontohkeun meh ka harti. Jauh ulama teh, tapi eueuh cangkangan. Ta wali teh cangkangan, ulama teh caukna. Pami jauh gogorolongan ka jalan teh make cangkang, komo ka aspal pasti gugus. Ta ayana wali teh cangkangna teh cauk, anu cangkang cauk teh wali. Contohna teh. Sebab ulama ge meryogikeun karomah wali. Kade ulang ngahina ka wali. Da cangkang cau tincak cobaan ku eceuk. Pasti disolekan. Wali dibaratkeun ayeuna hileut bajra anu aya tandukan. Teu nyeureut teu nanaon, tapi sakali-kali antep tuk kurang teh heureuyan cabang bakal baru. Aulia teh bal ahyaun hirup. Oko makamna aya tapi istimewa. Makamna mah aya tapi hidup. Bahkan hiji wali kumaha tingkatan kawalianana.
aya 12 tempat. Lamun jenderalna aya 40 tempat, lamun Mabes Polri nah bisa aya di mana-mana. Contoh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Eta. Cenah aya wali aya istri aya. Contoh bojona Mama Bojong. Eta mama aya bojona Mama Bojong teh Eyang Mahaji Masrifah. Aya dibetkeun Musrifah, aya Masrifah. Dan cenah naon eta keneh. Eyang Haji Musrifah, Eyang Haji Masrifah eta Eyang Haji Masrifah teh itu bojona Mama Bojong. Kacarioskeun kakenal ku keluarga teh cenah bojo Mama Bojong mah salat subuh teh sok kasiangan wae. Mama Bojong teh ramana apauha. Padahal sanes kasiangan wae. Margi anjeunna tirakat ayat kursi ge 40 dinten 40 wengi. Dugikeun ka lamun ngaos ayat kursi teh 1000, Fatihah 1000, Qulhu 1000, dugikeun ka beres. Jadi sok kasiangan disangkana mah padahal tara kulem. Ngadamelna ge tina naon? Tina jambe ditiir. Tina siki jambe. Wiridan teh 1000. Tina siki jambe. Dicarioskeun ngantunkeunana aja ya kupingkeun meh ece ka bawah soleh. Ulah waka nyaritakeun Kanjeng Nabi kerek nyaritakeun heula wali perempuan supaya kabita. Yen awewe oge ari nu solehah mah bisa jadi aulia. Gitu. Kacarioskeun ngantunkeun teu diwartosan yang kurdi teu diwartoskan ayeuna ti Cibabat Mama Eyang Cibaduyut Eyang Prabu Cigonewah jojo sarumping we jo sarumping we ngantunkeun teh jol nyarampak araya ayeuna sumping ka Bojong dicarioskeun wiridna ge dina ayeuna mung we karpet di karpet butut jadi dimakamkeun teh di dinya saurna 2 minggu eta cai pangibakanna seungit ka 3 desa sungit caina teh tadieu nyebatkeunana yang Prabu nyarios sasauran kasarana eta dengan Cibabat dengan Cibaduyut hayang apal teu ieu kaistimewaanana indung kaula nyebutna indung kaula nyebatkeunana ka ayeuna istrina Mama Bojong teh yang Prabu teh nyebatkeunana indung ayeuna kula mah hayang alapal teu teu terang cek yang Cibaduyut cek yang Cibaduyut cek yang Cibabat teh yang kurdi hayang apal teu ieu kautamaanana sabab ieu indung kami mah nyebana teh indung kami yang Prabu ge tara sare ti peuting tara kirang ngaoskeun ayat kursi 1000 Fatihah 1000 Qulhu 1000 neme beres-beres teh kadang setengah genap beres teh mata sok kacarioskeun tah eta kaistimewaan aulia Allah anu mastur tapi jadi wali nu hese teh anugrah istiqomah nu geunah mah hoyong kieu teh istirahat diakhiri ibu-ibu rek muludan make saragam sugan we hatekna ge saragam amin walaupun sok punya anyuk kama emok jeung Bang Kriling aya nu kitu aya maneh teh sabab juri teh ayeuna mah lain beurang oge aya jurang kemaksiatan nu bahaya mah lobaran ranjau kehidupan termasuk ayeuna nu paling istimewa di Bandung mah Yuswa Anom 8 tahun yang Ibrahim tos janten wali Cipatik Munti Mahmud ngapung ka Cipatik tos janten aulia amalan teh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah eta we Jumat sore
Ugi ka jam 10 salapan. Jam 10 ngalih ke Mahmud. Jumat sore pakai jam 8 dua kait tapi karena jam 10 ngalih ke Mahmud. Jadi Jumatna dicepati. Geus dicepati ke ka Mahmud. Jadi wali teh aya, saminggu teh aya di anu. Tayangna aya di dinten Jumat sore menjelang ka magrib menjelang ka wengi dugi ka temu 8 salapan. Tadi salapan sambungkeun jarana ka Mahmud tayang dalam. Gitu. Manawi urang sadaya cinglekeun wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil. Jarah kan deukeut, ajengan nu deukeut. MUI nu deukeut, ajengan nu deukeut. Makmurkeun nu deukeut. Kudu mikiran-mikiran urang ayeuna pencoblosan presiden naon wae anger ya menang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ge meuli bea sorangan mah anger duitna ge duit sorangan. Nu penting mah loba dukungan keur ayeuna kahirupan. Sugan we salaki ece jadi nah tanggung jawab gede kan kanyaah ya. Kenaon pada nu kitu? Kenaon pada boga ileuleus mah? Nu penting mah Pak barokah. Wadak we. Gitu ya jarak kanu deket nutu ongkosan aing maneh sok loba unyak anyuk mah aing mah ngaji teureun aing ka maemok teureun aing ngaji teureun aing ka bangkariling teureun anu kitu teh awewe kudu dicepeng cenah ngaji ajengan nu deukeut ajengan nu deukeut Muludan wa'lam annal anbiya bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat wa yahsulu hasilna sedekah puasa wirid zikir maca berjanji reba sarua urang teu loba duit usaha maju rek muludan teu bisa ngayakeun ajengan merek ka kiai ajengan nu deukeut bere BHS ini mah muludan ajengan diberi sarung urut nu maot dipakai sholat subuh teh ngajung jurikan mata di Cianjuang mah loba ustaz jujur aja eta ka ustaz nyebut juri pan aja kayak kunti mata koya dia teh loba makhluk nya euceu teh nah cenah Kang abi mah teu percaya ka wali mah teu percaya ka makom-makom wali baik teu percaya ngan lamun kawalat ulah nyalahkeun sabab dina kitab Bukhari dicarioskeun jalma anu suul adab ka auliya Allah maka mautna bakal suul khotimah. Di Palestina tenang Palestina nu mantuanna ge para nabi para aulia ngabantu ngan teu katingali ku urang Palestina dibantu ku para nabi ku para aulia anu ngajaga langit Nabi Isa anu ngajaga ayeuna darat Nabi Ilyas anu ngajaga laut nabina Nabi Khadir bin Abbas baliam namakan yuswana 7.000 tahun masih kena aya mantak tenang hakikat nama istimewa Palestina anu ngabantu nage anu ayeuna nah cenah abdi makang teu ningal teh pan urang mah panonna panton basor ai basor teh panon luar bolotot kos peda bolotot kos peda tapi teu ningali sabab kahalangan ku dosa ari para aulia Allah mah ningali ka urang sabab kagungan basirah ai basirah teh mata batin bisa cenah urang jalma bodoh kitu bisa ngan sordina hikam dicarioskeun ukhruj min ayusafin biasyariyatika lamun anjeun hayang ayeuna bisa deket jeung pangeran kunaon bisa urang ayeuna ngabatalkeun ngahancurkeun urang diri urang teu deket jeung Allah sabab kudu ngaluarkeun sifat iri dengki jahil kaniaya hasud ka batur dolim ka batur ngomongkeun batur ria takabur ujub ta eta gila jabatan korupsi eta kudu dihilangkeun maka urang bisa deket jeung pangeran eta kade di ayeuna jauhan ranjau randak
hayang barokah khotam Quran sagala dipen doma pencit boga ayam pencit boga ayam boga sapi doma nu genut jadi mulut hante kudu loba pepen pepeuyeman mana tidak hadir teh mau bawa ngagoreng ranginang mau bawa caurun tuka jengan teh bagi mah hayang teh dahar we hadir munjung mang itu barang akan bang lobana jadi otakna teh ditayieun we matak dina hikam ad-dunya mahalun lil balwa dunia mah tempat naon tempat ayeuna capek tempat ujian tempat ripu dirong ku urang teh pibatieun ku urang dihorong ayeuna piuntungeun ai ku Allah na ayeuna lain apa kata ayeuna urang teh kudu ridho da urang mah media takdirna Gusti Allah ulah sok ngamiheulaan kana kehendak Gusti sawabiqul himam la tasruku asral akdar meunang ayeuna urang miheulaan kana kehendak Allah kudu ridho kana bagian Allah arrih nafsaka minat tadbir pama qoma bi ghairuka la tukim bi li nafsika hirup mah kudu rilek ulah yang bagian batur ulah sok hayang rizki batur sabab jalmi mah tos kagungan bagian masing-masing bating nu maot teh teu nangunyar heula aja teu kudu diomekeun geus we kitu da cangkeun bating maot teh tinu make kacamata heula bante apanya urang da maot mah eta mah urusan Gusti Allah ting nu selfie wae ting nu ngome wae HP wae ting nu masang status wae maot teh berejeng kuatana mah eueuhan wa khairum mimma yajma'un kudu bunga hirup dalam dunia teh kudu barunga aya akhirna nabi teh supaya jadi wasilah urang hirup nu barokah sabab harta jabatan moal berkah lamun teu ngagungkeun baginda Nabi besar Muhammad naon kudu dibaca kurang subhan walham wala ilaha illallah Allahu akbar alah ayeuna naik beas erek ayeuna naon erek ganti presiden sok nara naik baca urang teh lain unya anyok wae ka maemok maneh teh la haula wala quwata illa billahil aliyil naon ningali wae ka luhur bae atuh cenah rumah salah kitu balik ieu genep poe baca inna aqtaina kal kautsar awewe edan sia lillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah anu tengah tangan berarti kelek bau sabelah anu cicing juarana berarti gejala stroke kita berzikirlah kepada Allah jangan lupa mengingat Allah angkat tangannya berzikirlah jangan lupa mengingat Allah
kipas angin daeraka teh sareng Syekh Mansur teh Cikadueun Batukur. Nah, itu teh mata kurang Banten jeung urang Bandung mantara parasehat. Naon sebabna da dilanjut riwayatna jarahna malam Jumat baca bismillah 1000 terus doana Allahumma inni a'udzubika ayeuna minal kufri wal fakri supaya dijauhkeun tina kufur nikmat sareng tina kafakiran. Da urang mah kudu minta cukup ka pangeran teh. Kadal fakru ayyakuna kufur nabi mah hayang jadi fakir, hayang jadi dihijikeun jeung jalma miskin. Ai urang mah bisa teu kuat cek nabi, kudu cukup. Atak lalaki kudu usaha. Ulah le dagang tani. Ayo ya kieu rek tanur maneh teh. Sia. Gawe di pub. Tuh, naon we nu penting mahala. Mulia Kang, mulia daripada pejabat korupsi. KPK korupsi, ieu korupsi, itu korupsi beak we duit teh. Tak masyarakat teh mah emok we teh jeung bangkrili. Tapi akeun ku batur. Eta kemah bila perlu Bupati Bandung Barat mah kudu santri. Tepuk tangan untuk santri. Amin. Ece sok matre, budak geulis dikeun anu beunghar. Santri mentong we ah. Santri mah buduk. Coba ustadna ge bunga. Buduk. Aing enggak buduk oge aya nu ngonang. Mane mah kali gak tahu nu ngonang. Atak yakin ku karomah para wali, ku karomah para aulia, ieu tempat, ieu pondok, yayasan bakal ngageungan. Amin. Sahiji make doa nu mati. Duit ini teh ya. Dina surat Al-A'raf jalma nu bagja teh nu kumaha? Jalma anu falladzina amanu bihi. Ayat 157 jalma anu bakal bagja teh jalma nu iman ka Nabi. Urang teu ninggal wajah Nabi, teu ninggal enak cara ibadah Nabi. Tapi istimewa. Naon dari heuceu? Iman urang teh kudu digembleng ka pangarsa ajengan Hendra. Kudu digembleng di majlis taklim, budak titipkeun kanu deukeut di majlis taklim di dieu. Dina wayang ka aja itu nanaonan. Jauh-jauh ka Indramayu. Ieu we nu deukeut. Ieu mah masjid nu deukeut teu dimakmurkeun, ari Al-Jabar didatangan. Jarak kanu deukeut tara, ari kanu jauh ayeuna didatangan. Abring-abringan make saragam kana bus ka mana ceuk pamijahan. Kadina teh jarak sagedeung meuli Cangkaleng balik deui. Ka Banten ngadon meuli Peuteuy jeung Asih Jamarati ka laut digalebuh dina laut. Maot teh di ditu. Ari ayeuna kawali anu deukeut teh dijarahan. Akolot sorangan teh ajeng anu deukeut teh didatangan. Nu deukeut heula, da maot teh moal dikuburkeun kudu jauh. Yuk saya balik padahal. Oh yang kii atuh aja bawa atuh kan itu ke pangku. Mata di mana urang geus kada di kalina. Ka mana ya bawa budak heula tuh. Maka di mana urang hayang barokah kudu kumaha? Iman urang kudu digembleng, yajid wa yanqus di pangajian. Tina ngaco jadi ngaca, daek ngaji ka majlis taklim, deket jeung kiai, sugan baik maulid nabi, yen hadir walaupun mungi sing tiasa narasib ka tanah suci. Amin. Amin daftar sia teh. Daftar. Amin. Ai daftar henteu nya mah ini atuh. 35 juta ongkos ke umroh teh. Cenah Kang aya nu 2,5 juta aya di dieu teh ka Merak ngojay we ka ditu teh. Nu murah wae mana mah tiru teh. Jadi disebutna ustadmu mudah. Oh, saya nyebut naon bieu. Ustad murah. Oh, akang dionang ku Kang aina Ustad Hendra. Dongkap wae berarti Ustad Hendra bagus sempraninya. Tepuk tangan untuk Ustad Hendra. Misalnya akang lamun lain ke Raroya, masuk Raroya apa akang capek tak balik ke ceu.
daripada ayeuna tunu da capek ngaos teh anjing-anjing duit kawan kita capek tinggal ini teranya ya anu mula menawe pangarsa aja ngan di dieu abis sumbi tak iman urang kudu digembleng di pangajian ngan kudu wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasir kudu milih guru ulah sembarang guru ulah sembarangan ajengan bisi naon bisi salah nu teh saarira ngararang jarah ngararang tawasul ngararang ayeuna marhaba ulah di ajian nu kitu mah urang mah nu jami'i muallifil kutub syar'iyah wa musannifiha ila man azzajana ilal muntaha anu boga sanad guru lamun ngaji ka Jawa mah boga jamul asani teh kumpulan sanad guru 14 pan ilmu aya sanad guru ulah nang saukur urang ayeuna raramean ngaji teh ai ka ayeuna konangan saragam ari muludan teh saragam cing saragam nu alus kos lebaran muludan teh pake baju nu alus kos lebaran baju teh rek muludan mah lain ieu mah datang salaki nyenglet hiji utang perkat salaki teh utah-utahan teh muludan utang pekat muludan mah cing garaya salakina teh pingsan deui salakina teh pingsan deui kunaon Kang pingsan we keracunan kelek pamajikan atang salaki kitu mah kudu dibere sumangat ku aja ini dibere susu dibere susu mah lain ngaji ngagantel meureun terus da lahir nabi mah teu ngaesekeun sugan nabi ngaesekeun lahirna sugan nabi ayeuna dikandung nyeri ibunda Aminah ayeuna ngarasa eungap teu ringan we teh kan anak cahaya tuh beda jeung eceung ngandung teh ngariweukeun salaki nyiram mah itu hayang ieu camerut mah ka salaki teh teu eureun-eureun sesentak we ka salaki pamasi ka salaki teh da keur nyiram Oberan tantangan teh profesor sirahna teh botak eta geus salakina kudu nyocokeun sangu kana sirah botak botak budak teh jadi bodoh we kos lecet botak ari kana sakola ditebak ari kana ngaji dipentak keur listrik-listrik wae ngomongkeun ulah keur agama mah sok urang teh dukung naon sababna sabab iman urang teh perlu digembleng minimal saminggu sakali oh aya ngaji teh hayang barokah aya berubah akhlak anu jadi sarog saroge datang abawe mah geus we senyum bari ngadangukeun cariosan suami ngadangukeun cariosan suami naon ari ece balik ngaji jo karario ceuk salakina teh wae aya bakakak hideung tengah peuting jadi bakekok ya. Suku-suku jadi bungaok ya. Kalakuan cenok nu kieu mah ya. Aya Ceti aya, Centin aya, Cimas, Cenunung, Cekokom, Mae, Euis. Mudah-mudahan nu kasebat sing lebet surga. Ngan maot ti heula. Nya ai mana yang ka surga mah maot heula. Itu matak mampang buka dua wa ajaruhu jalma nu ngagungkeun nabi maka ieu jalma zaman Harun Ar-Rasyid ieu jalmi teh preman tapi lebet surga bahkan ieu jalmi mautna husnul khatimah diangkat jadi wali ulama Basrah ngimpen ulama Basrah ingat karanjeun kabeh ieu jalma wali Allah ulah diantep padahal tukang zina, tukang maling, tukang ngabunuh. Tadi dia urang cetina hikam dicarioskeun rubbama qada alaika bidanbi fakana sababan fil usul. Urang tong sok goreng sangka ka batur, ulah ayeuna goreng sangka ka batur. Bating ieu jalma nu kang maksiat teh diberi hidayah ku Allah, tobat terakhir sehingga ieu jalmi ayeuna jadi usul ila Allah, jadi caket jeung Allah. Eta urang tong sok goreng sangka ka batur teh. Bisi muflis, hukumai muflis teh, sok sholat, sok ngaji, kan sok ngomongkeun batur, sok nyokot hak batur, bangkrut di akhirat. Mantap di mana urang ayeuna hidup tinggal Umar bin Khattab benci Islam,
bere hidayah ku Allah jadi ngabela Islam ka pasantren ka majlis gitu benci ka pasantren benci kajengan benci ai geus menang hidayah ti Allah mah jadi ngabela pangpayunan Khalid bin Walid pedang yang terhunus ngabela kana Islam Suraqah rek bunuh Nabi menang hidayah ti Allah jadi ngabela Islam tuh sugan we urang oge ku barokah ieu maulid doraka bergunung-gunung dosa yang besar beres di dieu dosa urang kama emok ka bengkeuling sing dihampura ku Gusti Allah sebab urang teh wajah-wajah loba ulang-ulang di imah pasti loba nunanya di imah teh nagih buah ya di dia mah ustad oge diamalkan punya ustad dianyuk asa pala laur jadi ustad di dia ripuh mah ustad ya ustad udah ke dianyuk ata kadece di ayeuna urang hayang jadi mulia wayahna sok urang carana kudu daek ngamulyakeun jalmi-jalmi anu dimuliakeun ku Allah saha ulama saha santri sebab santri teh eta teh pilihan Allah salikun ilal akhirah anu ngajalankeun ayeuna ngabibita pi akhirateun teh santri nun ge naibul masyayikh eta teh keur penggantina guru santri teh tarkul ma'asi anu diajar ninggalkeun maksiat dah hayang nama ulin kos batur eta santri ge hayang nama ngomeh HP we santri teh ieu mah ditinggalkeun sehingga aina raqibun lil khairat santri teh sing resep kana kebaikan madak jeung Ibnu Malik wa raqbatun bil khairi khairin wa amal bidin yazin wal yuqas malam yuqal sing rogbah sing resep heula we resep heula kana kebaikan sugan we ku santri teh harapan guru yarjus salama itini wad dunya wal akhirah roja guruna sugan ku ayeuna santri nu nyalametkeun agama nyalametkeun negara nyalametkeun NKRI dunia akhiratna para santri tepuk tangan untuk santri assalam alhamdulillah qamarun atuh tong bari heulai maneh teh bisa asa teu pararantes aing sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sadaya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in mugi tempatna barakah jamaahna mugi barakah rizkina mugi barakah ibadahnya istiqamah sallallahu wasallam mugi sadayana dijabah mugi sadayana panjawab disehatkeun anu sulit dimudahkeun sadayana barokah dunya barokah akhirat ajmain Gusti seukeun rizki hidup ilmu ku pangarti sareng wargi teras kahiji subur makmur oh dinawi sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sadayana ieu jamaah mugi Gusti ijabah damang sadaya panyawa hasil sadaya nu dimaksa sallallahu wasallam ala nabi
ku ngaji. Dua agungkeun jalma nu diagungkeun bae dituna nabi bae dieuna para wali, para santri, para kiai. Nu katilu wana saruhu cara urang hayang jadi jalma bagja teh teraskeun perjuangan nabi, pasantren gedean, majelis gedean. Tah ieu teh urang teh keur ngalegaan jalan ka surga ngaji kieu teh. Ieu mah jalan teh sempit, coba leueur atuh gocepak deui, gocepak deui. Disoredat deui, keur mah jalan leutik, tamah tadi gedean, da ieu teh gedean. Lamun urang ngagedean jalan ka pasantren, ngagedean tempat pasantren, eta teh terus masuk neraskeun perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Ulama ku ilmu nu beunghar ku harta nu teu boga ku tanaga, termasuk hade pikiran. Urang teh ngajual naon wae ge tetep ece teu berkah makalah karipu. Tong boroni ngalawan wali, tong boroni ngalawan para oina teu apa teu percaya kana maulid nabi. Ieu mah ngalawan makhluk Allah, Allah nyiptakeun tai. Ece nyupiran kana motor atau kana mobil heug macet. Total macetna teh. Ece hayang miceun, hayang modal, pan ripuh teh. Nahan tai teh. Eta karek nahan tai geus ripuh. Komo lamun ngalawan para geus kesang padang kesang lembut asa nongtot teh aja. Tapi ditingali ngelok deui aja. Kembalikan kana tauhid. Tong ayeuna ngalawan Allah. Ieu karek ngalawan tai geus ripuh. Simkuringnya da kabeh ge naik barang-barang teh dibere pilpres kieu teh. Naik barang teh kuku lutus teh ku ibu mah. Bae aku spanduk meureun. Spanduk eta nu nyalonkeun anggota DPR cicing di makam kieu we sorangan. Daweuh kasieun. Di jalan dina tangkal listrik tuh sieun kasetrum. Eta mah cigana teh makhluk halus we. Dina pada urang sadaya, lamun urang hayang barokah, sok ulah sok ngalawan Gusti. Ulah sok hayang-hayangan kumaha Allah we ikuti media takdirna Gusti, media takdirna Allah teh urang mah sutradara we urang mah hirup teh ulah sok ngatur-ngatur Gusti. Oh tah bae naik oge nu penting mah kabeuli we dan nu teu naik mah hiji modal aja. Abdi kamari ka Bogor karena ayeuna rest area sup teu kuat yang miceun poho teh teu can mayar kang ka dieu modal muhun 2.000 kang bere we 5.000 ku abdi pulangan dah modal deui we 2.000 deui geus 4.000-an pulangan deui 1.000 hitu teh 2 kali beres tah 5.000-an cugan anu genut 2.500 nya anu begang 1.500 nu muncrutnya 1.000 anu ngadungkuk 3.500 henteu sarua we 2.000 aja. Mata pertahankan harga modal sampai kiamat. Geus teh sakitu. Ana jelema beunghar tapi tara rek sodako, tara rek jariah, tara pernah ngawakafkeun pondok. Tara ngawakafkeun tanah, tara eta ribu, aja make geulang. Tapi penyakitna tiap ngalengka busiat pan ribu. Kenaon beunghar oge busiat wae mah. Ajengan kasep tapi bagianna teh hitut teh. Man ribu. Aman ajengan hitut. Lah kabeh ge sok hilap. Sok hitut. Atak salah pikir kudu meh pager kudu loba dikendalikeun nafsuna urang. Dan dikenyot. Balik ngaji diladenan. Naon ari ojo dilamot. Ini teh main lamot wae sih. Ngalamot sa, cuman teh geus kolot. Tuh. Perjuangan teh. Nu beunghar sok guna. Nabi dipitnah. Nabi dihasut. Dizolim, dikatakan orang sia, bahkan dikatakan orang gila. Apakah Nabi marah? Banyak orang yang masuk Islam. Dengan kesabaran Nabi, orang masuk Islam berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi aina hidupnya pas-pasan, tapi habis mayunkeun umat di pasian sodako, kafir Quraisy di pasian tuangeun sampai ini orang masuk Islam berkah sodako baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya yang berkah teh sok.
Tegampang basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad teh ludahna wae istimewa, bisa jadi landung. Abu Bakar disengat ku kalajengking, diludahi Nabi langsung sembuh. Ludahna ge jadi naon? Jadi landung. Kal miski wa tibi, sampai keringat Nabi itu jadi ayeuna wangi seperti kasturi. Wih dakwah di 8 ku Siti Khadijah, ku Siti Aisyah sampai wanginya semerbak seperti kasturi. Tuh keringat nage kasih Allah mah beda jeung urang. Beujeu ge salaki teh datang tak kudu kos kitu kos Siti Aisyah 8 balik teh. Al miski wa cubluk gimana ya. Tilu poe pamajikanna teh hudang-hudang. Dan nyiuman ke sang salaki. Kunaon cek bau cubluk. Perjuangan naon we pikiran cing alus cing husnudon ka jalma cing husnudon ka batur naon sababna para aulia Allah mah Masya Allah ibu urang syariat ka alam dunia surah marene ye syariat ka alam dunia teh aya indung bapa syariatna urang mulia ku barokahna aya doa anu jadi guru urang. Jadi dua kelompok soca mah bisa aina dihilangkeun dua nana. Kudu aya we dua nana antara doa indung bapa, doa anu jadi guru. Mudah-mudahan sing harit mah kapangarsa ajengan di dieu meh urang barokah dunya akhirat. Amin. Nu kaopat. Wattaba'un nurul ladzi unsila ma. Ya, Quran teh diturunkeun ku Kanjeng Rasul supaya jadi rahmatan lil alamin, supaya jadi syifa, supaya jadi cahaya mata ibu-ibu geus khatam Al-Qur'an. Ieu ngayakeun di acara. Jalma nu hatam Al-Qur'an sakali dua kali oge, tetep ieu jalma moakakeun an panyakit pikun. Pikun teh panyakit teh. Mata nu maca Quran mah moal boga panyakit pikun, maotna ge karelak innalillahi we geus. Teu ngahesekeun batur. Ya mau terbubur lengah. Bahaya mah mau bari nongkrong aja. Mohon bari nongeng. Saja lu 60.000 malaikat ngadoakeun jalma nu hatam Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Saja lu nu maca Quran sahuruf diganti ku Allah 10 kebaikan. Bae diajar ge lamun urang keur di bulan puasa, teu diajar tong dikana sapekerkeun. Keur diajar mah keur mah balelo tawa teu ngeunaheun tajwidna teu bener, cicing we gegerenengan sorangan. Di masjid tong make toa, ieu mah teu ngeunaheun nya teu ngeunaheun nya tajwidna can bener. Tong sok dikana sapekerkeun. Ngaheurinan beuteung nu kitu teh. Keur mah lapar ka mah dikana sapekerkeun atuh salah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang paling terbaik menurut Allah jalmi anu diajar Quran, nu maca Quran, diajar tajwid. Eta jalmi istimewa. Kamudah tita TKTP, kamudah tita salat ari indungna pobana parebut remote. Pagawean maca Quran ari teureun. Panasan batur meuli mobil aja asup ambulan. Salaki teu kaurus. Gering seotik pencetan usapan ieu mah gering teh kalaka dipotoan cepret status ke nuju ngagibrik sakedap DG koin awe edan siap ya tinggali ka dia ieu teh batu tah ieu teh batu ieu watangna teh akhlak dicontohkeun ieu teh ilmu batuna watangna akhlakna jelema loba ilmuna tapi eueuh akhlakan ka guru eueuh akhlakan ka tatangga eueuh akhlakan ka batur sok sanajan ribuan jutaan ayeuna kitabna di ruang tamuna loba tapi eueuh akhlakan mah nu kitu teh eueuh naon-naonna di hadapan Allah. Jadi urang sadaya urang gaduh ilmu saeutik tapi batuna mah biasa ngan watangna sae jadi ke bawah mahal. Sok watangan ku perak, sok watangan ku ayeuna ku perak, jadi mahal. Ayeuna batu alus di watangan ku ayeuna beusi atanapi kaleng kongguan. Atuh teh ke bawah murah. Mata urang sadaya mudah-mudahan
Kubarokahna aya pesantren aya majelis as-salam sing salamet dunya akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal ulaika humul muflihun. Nu nyalametkeun urang teh Quran, nu nyalametkeun urang kauntungan kahirupan urang teh iman ka Nabi, ngagungkeun Nabi, teraskeun perjuangan Nabi, sareng ayeuna ngamalkeun isina Al-Qur'an. Insyaallah. Cung, sano aya ngadiah? Acung. Ini Randa. Nu make saragam aya Randa teu? Mana Randa? Tah nu make emas, tah nu marake emas heuk teh sodako, balik ti dieu maot 2 poe deui. Bikin kajengan enda ya ke ngau meser pondok ke pesantren ke ngalegan pesantren gitu atuh jualan no aya motor jual boga mobil jual boga tanah timah salaki astagfirullahaladzim awe edan sia atak lalaki teh kudu nyantri nyanung Cung, sano yang ada ngacung? Ayah di tukang Randa? Mana Randa? Ngacung. Ya hadiahna ini. Hadiahna kalender para foto-foto para ulama sareng pesantren. Ayeuna tos dibuka di akang aya STAI sareng SD SMP SMK. Sekolah tinggi agama Islam ini ngomong kuliah di akang gratis teu kudu mayar margi sararena di Garut di Gawir cek nah ieu foto ieu mah aya hasiatan lamun anu kasurupan kitu ke pasti eta jurig bakal ngomong anjir babaturan tadi sebutna Ustaz jujur ya ya hadiahna iya namun ayah awe bawel doleskeun kana bibir 3 menit muruluk di hutut da ieu mah cai khusus keur ngubaran mak emok jeung bang kriling lamun aya mak emok nagih aurkeun hareupeun imah ke pasti tagih kasetrum maot teh sedangkan abi mah salaki leuleus wae kucurkeun ka tengah 3 poe ngagepluk jadi lato-lato cai barokah cai mulang disebutna cai di tenakang aya cai mulang cai teh muter gitu da ieu cai nanti istimewa bisa jadi obat cung nu hayang gratis ieu ngacung cung sano hoyong yang aya oh sano hoyong aya nu hoyong mana kok ngacung atuh mah hoyong naik ke dia toyong mah kau kadejang seorang ya nu naik panjang umur nu teu naik berarti eta mah 2 poe deui maot kang saukur bisa seserian deui unggul ai kana panggung mung sano hoyong ngacung tos anu ngaji di dia ngacung anak-anak ngacung Sokjang kadejang ngakeun sok ka dieu tuh hitung sampai ka 3 lamun teu ngeusan moal 1 2 anak yatim ada anak yatim udah kita we kejang sok jang naik kejang tah ya udah kuanian halus naik tepuk tangan kejang sana namanya Yusuf TK bapaknya siapa namanya Ayah Namina ada orang lain mau ngetuk Yusuf sana Mina apa ya bapak mana yang ngaranan ibu sana Mina ibunya siapa namanya Mama yang ngaranan siapa namanya banyak banget balong
Mama. Mama. Ya mama, siapa namanya? Mama yang salah nanya gitu. Yusuf, mau jadi udah besar mau jadi apa? Tentara. Tentara. Ya bagus. Tapi giginya harus bagus ya kalau tentara. Ya. Jangan makan coklat, permen. Suka makan? Buah-buahan. Buah-buahan. Tanya. Ya buah naon we, rumah buah mama we. Ya. Masih nyusu Bapak? Masih. Hah? Masih. Masih. Bapak masih nyusu, masih. Oh, sebelah ewangnya cuma nih banyak. Iya. Ya, ya. Sebelah ewang cen. Ya bagus tuh. Yusuf lahirnya dulu di mana? Lahirnya di mana? Rumah sakit. Di mama. Ya di perut mama. Mama dulu nggak hejen? Hejen? Iya. Oh paraji atau napi ku bidan? Dokter. Beda. Beda. Bapak ngilu nggak hejen? Tidak. Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Di rumah Yusuf. Oh, Nabi Muhammad teh lahirnya di rumah Yusuf. Oh, dimakamkannya di mana Yusuf? Siapa nama Presiden Indonesia? Siapa nama RT di sini? Siapa? Saya nggak ada apa tuh. Mau minum di susu dulu susu? Enggak. Nih hadiahnya. Air dimandikan, ya. Kalau bapak ibu bawel diolesin gitu. Kalau bapak lemes diginiin. Ya, ini. Ini dulu nih ininya. Kalender berarti Yusuf sekolah di Akang nih jadi TNI ya. Yusuf. Tepuk tangan. Yusuf. Yusuf. Udah di sana dari Yusuf wae. Nabi Muhammad ke Yusuf mah dilahirna ke di imah Yusuf. Mana wes mau Naik lagi. tepuk tangan atau daripada mana cicing wae dihanap sia. Naik lagi Salim. Salim. Salim dulu. Minta ini barokahnya. Salim, Salim. Oh, Salim. ayeuna urang ngaoskeun. Salim, Salim. Masuk. Oh, ya salah. Yusuf duduk sini, duduk sini. Bikin gesan di sini. Tepuk tangan untuk Yusuf atuh. Ah gitu, udah teh kudu wanter, berarti alus parabna. Namun anu parabna rada teu bener kama emok jeung Bang Krili, budak teh kana kaadian teh kurang mau. Eta teh iza dakhalal haram kharajal haram. Di mana asup ka patungan urang perkara haram, rek 1000 rek 2000 jadi beas, jadi cai, gitu dituang teh. Ngadorongna teh kana maksiat. Kata kade ulah sok punya anjeun pelu kitu. Ya, berenang mana teh kumaria. Ayeuna urang ngaoskeun sholawat judulnya Alamat Anak Soleh. Tepuk tangan. Nah, aduh ayeuna nyanyi kenana putra abdi nu pangalita. Insyaallah alamate anak soleh itu ada 4. Dasar urang sholawat. Sholawat setelkeun mah. Ieu kalender bagikeun. Sodakohan akan nuju angga bangun. Anu teu boga ku geulangna dilaan cek. Kunaon saya teh make gelang itu sodakoh mah. Sedangkan kunaon eta ge ku HP ditukeurkeun ya. Pilih teu mawa atos. Itu nu sodakoh sing panjang umur, anu teu sodakoh berarti turunan pelit saumur-umur. 10.000 atuh sodakohan. Da minyak pas 10.000, caina ngenang 10.000. Tepuk tangan untuk Asla.
والدرجي حتى سيجيرة angkat tangannya semuanya ya mu'ain al-judi wal karami cilik-cilik angkat tangannya semuanya cilik-cilik Gabung tangan untuk anak yang soleh yang ikut ngaji di Assalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Angkat tangan sadayana astaghfirullah Rabbal. Doa ini dikhususkan untuk Palestina yang dijaga oleh para nabi dan para wali. Israel, Allahumma syaddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum wa qarrib ajalahum Allahumma bishid shirarhum wa qadabirahum wa hud fi afwahihim Allahumma bishid shirarhum wa qadabirahum wa hud fi afwahihim. Orang yang zalim, orang yang hasud, orang yang melawan Allah, orang yang melawan Nabi, orang yang melawan para wali, maka Allah wa qarrib ajalahum, orang ini akan cepat matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Selamatkan saudara kami Palestina ya Rabb. Selamatkan orang yang berjuang ya Rabb. Orang yang berjuang selamatkan ya Rabb. Wal yatalattaf wa la yushkiran nabikum ahada. Ya Allah, cukupkan rizki bagi orang-orang muslim, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Berikan kami rizki yang tidak disangka-sangka. Berikan rizki yang min haitsu la yahtasib untuk syiar agamamu ya Rabb.
berkah syafaat Nabi, berkah karamah wali, berkah maunah ulama. Kami sadar banyak dosa. Wa bi karamatihim wali masyhur wali mastur. Wa bi karamatihim wa hidayatihim wa bi maunatihim. Kami sangat mengharapkan ya Rabb keselamatannya, kesehatannya, sampai menyucurkan air mata para aulia Allah. Aulia yang ada di Bandung, aulia yang ada di Jawa Barat, karena melihat akhlak-akhlak kita yang jelek. Malu semua para aulia melihat turunannya, melihat para ayahnya keturunannya akhlaknya jelek. Malu yang merasa dirinya keturunan wali, keturunan kiai, tapi akhlaknya jauh daripada para kiai dan para wali. Menangis semuanya. Selamatkan saudara kami ya Rabb. Selamatkan suami kami ya Rabb. Selamatkan istri kami ya Rabb. Anak kami ya Rabb. Orang yang memperjuangkan agama, yang membantu perjuangan agama, rezekinya cukupkan, berkatkan tempatnya, jauhkan dari musibahnya, anak dan didiknya saleh-salehah. Selamatkan kami semua, berkatkan kami semua. Allah hancurkan orang-orang yang zalim. Al-Fatihah. Allah yakini ibadi wafirah riwalahu fi darajatil akhirah. Tukang panggung, tukang son, ngabantos kena acara, para masyarakat, para aulia yang membantu ni acara, ku akan didoakan sing diangkat derajat di akhirat. Anu tos sedekah sing dipasihan gedong di surga. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.